Pajajaran perang rongkah jeung pasukan gabungan Cirebon Demak 15 kali dina waktu 5 tahun. Mangkaning pikeun yang hareupan Cirebon Demak teh Surawisesa mah langsung ancrub ka paperangan mimpin pasukan Pajajaran. Kabayang kumaha riweuhna Surawisesa waktu harita. Aya sababaraha referensi ngeunaan ajaran Islam asup ka Tatar Sunda. Kahiji cenah asupna Islam teh abad ke-7, ari anu kadua cenah abad ke-12. Khusus pikeun menyebutkeun abad ke-7 lamun ditenan kaayaan Tatar Sunda zaman harita asa hese katarimana. Memang aya sababaraha kajadian penting nu dicatet dina sajarah Tatar Sunda abad ke-7. Kahiji Tarus Bawa ngadeg jadi raja ngagantikeun mitohana Sang Maharaja Linggawarman, raja ke-12 Tarumanagara. Kedua ngaganti ngaran kerajaan Tarumanagara jadi Sunda Sembawa. Katilu mindahkeun dayeuh di Sundapura ka wewengkon pagunungan nu disebut ayeuna wewengkon Pakuan, terus ngawangun 5 karaton nu dijajarkeun. Kaopat berarti kadayun nu ngalungguhan wewengkon Tarumanagara palebah wetan misahkeun diri anu saterusna disebut Galuh. Nurutkeun sejarah Sunda asupna agama Islam ka Tatar Sunda dina abad ke-14 ku Bratalagawa anak kadua Mangkubumi Bumisora. Bratalagawa milih hirupna jadi sodagar dagang ka mancanagara. Perjalanan teh lampar pisan nepi ka wewengkon Campa, Sri Lanka, India, Persia atau Iran, jeung Arab Saudi. Dina hiji waktu manehna katarik ku Farhana binti Muhammad wanoja ti Gujarat nepikeun ka rarabina. Antukna Bratalagawa asup Islam, malah jadi haji sagala. Sanggeusna jadi haji di tanah suci Bratalagawa ku urang Arab dibere ngaran anyar jadi Haji Baharudin Al-Jawi. Sedangkeun di Sunda mah Bratalagawa teh katelahna Haji Purwagaluh, nyaeta haji nu pangheulana di Galuh Tatar Sunda belah wetan. Bratalagawa datang ka Pakuan jeung ka Cirebon Girang maksudna rek ngajak dulur-dulurna pikeun asup agama Islam. Kadatangan Bratalagawa dibagiakeun pisan ku urang Pakuan, kitu oge ku urang Cirebon Girang. Ngahanjakal nurutkeun catetan teu aya saurang oge anu katarik asup Islam. Kajadian harita teu ngajauhkeun duduluran teu jadi panghalang. Komo deui jadi pacogregan mah maranehna tetep hirup rukun sanajan geus beda agama. Dina tahun 1416 basisir Sunda belah Kaler kadatangan armada kapal Cina anu dipimpin ku Laksamana Cheng Ho alias Sampotaikam. Manehna keur ngemban tugas di Kaisar Cheng Tu dinasti Ming pikeun ngajarin hubungan jeung kerajaan-kerajaan di pentas lautan. Nurutkeun catatan sajarah armada kapal eta teh jumlah kapalna aya 63 kapal jeung jumlah prajurit lautna aya 27.800 kurang. Rakyat Pakuan zaman harita jumlahna ngan ukur 48.000 jiwa. Jadi bisa kabayang ku urang kumaha rongkahna armada Cina zaman harita. Armada Laksamana Cheng Ho ngalabuh di Pura Karawang, di antarana aya nu turun rek nyebarkeun agama Islam nu dipimpin ku Syekh Hasanuddin. Syekh Hasanuddin asalna ti negeri Campa. Manehna bisa ngilu naik kapal layar armada Cheng Ho lantaran sarua etnis Cina jeung saagama. Sanggeusna cukup istirahat, Laksamana Cheng Ho neruskeun perjalanan ke Muara Jati Cirebon. Sedangkeun Syekh Hasanuddin mah
terus bubuara di Pura Karawang. Syekh Hasanuddin dijodohkeun ka Ratna Sondari anakna Ki Gedeng Karawang anu ngalungguhan wewengkon Karawang. Pikeun nyebarkeun agama Islam, Syekh Hasanuddin diidinan ku Ki Gedeng Karawang jeung ku Mahaprabu Niskalawastu Kancana, Prabu Siliwangi kahiji. Pikeun ngawangun pasantren anu saterusna dingaranan Pondokuro, pasantren numunggaran di Tatar Sunda. Di basisir kaler loba masyarakat anu katari ku ajaran Islam, ngajugjug ngadon diajar ka Pondokuro. Malah di antara santrina aya nu ngaranna Subang Larang, anakna Ki Gedeng Tapa anu ngalungguhan kerajaan Singapura Muara Jati Cirebon alias Incuna Mahaprabu Niskalawastu Kancana. Anu saterusna Subang Larang teh dijodohkeun ka Jayadewata alias Sri Baduga Prabu Siliwangi II. Silsilah Subang Larang jeung Jayadewata sarua Incuna Niskalawastu Kancana. Ngan samemeh dijodohkeun Subang Larang ngajukeun syarat heg daek dikawin asal ditelunan tilu pamentakna. Kahiji hayang bentang saketi, kadua anak-anakna kudu jadi muslim lamun lalaki, muslimah lamun awewe. Katilu di antara katurunanna kudu aya nu dijadikeun raja. Ieu pamenta teh ku Jayadewata disanggupan. Anu dimaksud bentang saketi ku Subang Larang nyaeta tasbih, ngandung harti secara simbolis yen manehna arek tetep wirid ngajalankeun ajaran Islam. Dina catatan sejarah Sri Baduga boga anak di Subang Larang anu jumlahna aya 3. Kahiji Walang Sungsang alias Cakrabuana nu bakal ngedegkeun kerajaan Islam di Cirebon. Kadua Rara Santang nu bakal jadi ibuna Sarip Hidayatullah. Nu katilu Raja Sanggara. Sakabeh anak Sri Baduga ti Subang Larang nganut agama Islam. Ngan hanjakal lalakon Rabina Subang Larang henteu panjang lantaran Subang Larang kabul tilar dunya. Kulantaran geus teu boga indung, Walang Sungsang jeung adi-adina ngarasa teu betah di Pakuan, terus minta izin ka bapana pikeun pindah ka akina di kerajaan Singapura Cirebon. Jayadewata surti kenapa minta anakna. Walang Sungsang jeung Rara Santang didinan pindah ke Singapura, tapi Raja Sanggara mah diminta supaya tetap di Pakuan. Alasan Raja Sanggara ditahan di Pakuan lantaran Jayadewata masih keneh boga janji ke Subang Larang anu can katedunan nyaeta ngajenengkeun anakna jadi raja. Lalakon hirup Walang Sungsang jeung Rara Santang sanggeusna ninggalkeun Pakuan loba kacaritakeun dina sajarah anu patula patalina jeung kamajuan Islam di Tatar Sunda. Beda jeung Raja Sanggara anu tisaprak kapisah jeung dulurna. Komodeui sanggeusna Cirebon baruntak pangka kacaritakeun deui. Perang Pajajaran Cirebon. Sanggeusna Sri Baduga Ratu Haji di Pakuan tilar dunia dina tanggal 31 Desember 1521 anu ngaganti jadi maharaja di Pakuan nyaeta Prabu Anom Surawisesa, anak Sri Baduga ti Kentring Manik Mayang Sunda anu samemehna jadi raja daerah di wewengkon Sangiang. Katelahna Ratu Sangiang, tapi dina sajarah Portugis mah katelahna Ratu Samiam. Jika nama letah orang Portugis teu bisa ngucapkeun eces jentre saperti letah orang Sunda. Mun ayeuna mah wewengkon Sangiang teh ti Jatinegara nepi ka Marunda. Ngadegna Surawisesa jadi raja di Pajajaran setahun rejeng jeung Trenggono jadi sultan di Demak. Surawisesa resmina naik tahta bulan Agustus 1552 Masehi disaksian ku Hendrik de Lente utusan Raja Portugis. Anu saterusna maheutkeun janji dagang antara Pajajaran jeung Portugis. Ieu kajadian teh di Nusantara mah merupakeun
perjanjian bilateral numunggaran. Surat perjanjian dijieun rangkap 2, hiji keur Pajajaran, nu kadua keur Portugis. Hanjakal pisan surat nu kacida penting pikeun bukti sajarah teuing ka mana leungit teu kapanggih deui nepi ka ayeuna. Ngan anu dibawa ku Portugis mah cenah mah dina tahun 1600-an aya di Makau. Surat janji ieu teh salian ti janji perkara dagang oge eusina janji silih bantuan dina peperangan lamun diserang musuh. Sajarah anyar hubungan Pajajaran jeung Portugis ngahariwangkeun Sultan Trenggono lantaran nasib Demak loba gumantung karena perdagangan laut. Cek paribasana mah asarek dicekek palebah genggerong lantaran waktu harita Portugis geus ngawasa di Selat Malaka nu jadi gapura laut tempat liliwatan saudagar gede di Nusantara. Lamun Selat Sunda oge dikawasa ku Pajajaran jeung Portugis geus kabayang kumaha susahna Demak. Usaha Trenggono pikeun kalancaran liliwatan perdaganganana teu ngayakeun usaha bebarengan jeung Pajajaran, tapi ngarencanakeun kumaha carana ngabebaskeun atawa ngarebut Selat Sunda jeung palabuhan-palabuhan nu strategis lainna di Tatar Sunda. Surawisesa ngarasa boga kawajiban pikeun ngajaga ngariksa Pajajaran di Tatar Sunda. Di lain pihak, sabadana Sri Baduga geus eueuh deui di kieuna, Cirebon ngarasa bebas. Atuh puguh we hubungan Cirebon jeung Pajajaran leuwih renggang deui tibatan samemehna. Surawisesa teu bisa narima kaayaan kitu lantaran katitipan nagara jeung lemah cai guru jinat bapana. Anu bisa ngadalian Susuhunan Jati teu daekeun nyerang ka Pajajaran lantaran ngarasa serab jeung hormat ka Sri Baduga. Tapi sanggeus leungitna tokoh nu dipihormat, hubungan Pajajaran jeung Cirebon diteruskeun ku peperangan. Paniatan Sultan Trenggono jeung Cirebon anu geus misahkeun diri duanana ibarat nu mobok manggih gorowong. Waktu Cirebon minta bantuan keur nyaharipan pasukan Pajajaran, Trenggono ngirimkeun pasukan Demak nu tohaga ka Cirebon. Pajajaran perang rongkah jeung pasukan gabungan Cirebon Demak 15 kali dina waktu 5 tahun. Mangkaning pikeun yang haripan Cirebon Demak teh Surawisesa mah langsung ancrub ka paperangan mimpin pasukan Pajajaran. Kabayang kumaha riweuhna Surawisesa waktu harita. Kasor pisan Surawisesa teh raja anu leber wawanen, malah aya nu nyebutkeun yen Surawisesa teh Raja Senapati, nyaeta raja anu hirupna jadi panglima di pangperangan. Pasukan Pajajaran jeung pasukan Cirebon Demak kakuatanana saimbang. Pasukan Pajajaran teu bisa ngalurug Cirebon, kitu oge pasukan Cirebon teu bisa tembus ka Pakuan. Kulantaran eta peperangan teu ngahasilkeun nanaon jeung duanana geus ngarasa bosen, Surawisesa nawarkeun damai ka Cirebon. Eta penawaran ditarima ku Susuhunan Jati da Cirebon oge sabenerna mah geus ripuh pisan. Janji damai Pajajaran Cirebon bisa dilaksanakeun dina tanggal 14 Paro caang bulan Asada tahun 1453 Saka atawa 12 Juni 1531 Masehi. Anu inti janjina kieu kahiji, Pajajaran jeung Cirebon dua negara anu boga wewengkon jeung kadaulatan sewang-sewangan. Kedua, Pajajaran jeung Cirebon boga darajat anu sarua jeung sarua ahli waris Sri Baduga. Ku ayana janji damai jeung Cirebon, Surawisesa boga waktu pikeun bebenah di Pakuan. Saterusna kaayaan Pakuan jadi tentrem deui. Tapi teu satentrem hate Surawisesa. Komo lamun inget ka jenat bapana ngarasa sedih. Dipercaya ngawarisan kerajaan anu repeh rapih, tapi sanggeus dicakel ku manehna jadi rajet. Bisa disebutkeun Surawisesa teh gering nangtung ngalang layung, ngarasa boga dosa jeung hanjakal teu bisa ngajaga titipan warisan.
Dalah geus usaha satekah pola bari jeung bebeakan oge tetap hasilna. Surawisesa rumasa teu kuat nyekel amanat ngan ukur bisa mertahankeun wewengkon utama unggul. Manehna ngarasa gagal jeung era ka diri sorangan. Pomo lamun inget kana lampahan anu katukang meredih ka bapana menta jadi raja di Pakuan. Padahal nu sabenerna disiapkeun jadi raja di Pakuan teh lain Surawisesa, tapi lanceukna sabapa tohaan rangsang jiwa. Jigana lamun dina carita pantun mah nu disebut Sunten Jayatea. Hese ngagambarkeunana kumaha sedihna Surawisesa anu boga pancen jadi ratu di Pakuan teu walak haya pikeun ngajaga ngariksa lemah cai titipan bapana. Manehna ngarasa leutik teu sajere-jerena acan lamun dibandingkeun jeung nu jadi bapa waktu masih kana hirup. Pirasat Pakuan bakal rungkad geus mimiti karasa ku manehna. Dina kaayaan kitu Surawisesa ngarasa lebih ajrih jeung hormat ka bapana nu geus eueuh deui di kieuna. Kurasa hormat jeung pikeun pangeling-eling dina taun 1455 Saka atawa 1533 Masehi, Surawisesa nyieun prasasti batu tulis nu ayeuna aya di kota Bogor. Eta prasasti batu tulis ngagambarkeun kumaha agungna Sri Baduga anu jadi ratu haji di Pakuan. Bari jeung henteu saeutik oge nyebutkeun ngaran manehna. Sadianti eta Surawisesa ngalaksanakeun upacara pikeun ngahiangkeun atawa nyampurnakeun Sri Baduga saenggeus 12 tahun mirup Karancamaya. 2 tahun ti harita Surawisesa oge tilar dunia nuturkeun nu jadi bapa dina kaayaan prihatin dipusarakeun di Padaren. Loba para pujangga di Tatar Sunda kataji ku Surawisesa anu bakti kana jadi bapa jeung salila hirupna toh-tohan ngabelaan Pakuan Pajajaran. Surawisesa jadi pamujian jeung disebut-sebut tohaan nu kadiran. Kasuran jeung wanen ngan hanjakal nasibna kalimpudan mega bendung nu teu bisa ditarekahan. Lalampahan hirupna diabadikeun dina carita rakyat Munding Layari Kusuma. Lamun nempo sajarah anu katukang, kaayaan Pakuan harita ibarat hiji poe anu geus reup-reupan ngan kari kacaangan layung nu hurung samemeh datangna peuting. Surawisesa nu jadi pamuntangan geus leungit ninggalkeun Pakuan mulih ka jati mulang ka asal. Anu ngadeg jadi raja neruskeun pancen ti Pakuan anak Surawisesa sang Ratu Dewata. Kasipatan Ratu Dewata jauh beda jeung bapana. Catatan sajarah eueuh anu nyebutkeun perjuangan jeung kagagahanana salianti tatapa jeung taat ka agama. Jadi pantes manehna dilandih ku sebutan ngaraja resi dina waktu ka waktu ngan ukur puasa jeung lamun barang dahar oge teu jauh ti bubuahan. Teu boga sumanget sakumaha ilaharna nu jadi raja. Kalakuan Ratu Dewata seperti kitu teh jiga nama geus boseneun nempo peperangan parebut tahta atawa bisa oge geus percaya pisan kana perjanjian damai Pajajaran Cirebon. Masalah anyar zaman Ratu Dewata datang mati belah kulon. Niat penembahan Hasanuddin ti Banten pikeun ngarebut Pajajaran teu pareum-pareum. Padahal manehna salah seorang saksi perjanjian damai Pajajaran Cirebon. Sabenerna mah Hasanuddin teu satuju ayeuna perjanjian Pajajaran Cirebon. Manehna kapaksa nya tujuan alatan kudu taat kana jadi bapa Sarip Hidayatullah. Cek pikirna eta perjanjian teh ngan ukur aman pikeun Cirebon wungkul. Salianti eta Hasanuddin ngarasa boga hak kana tahta Pajajaran. Lantaran masih keneh rundayan Sri Baduga nurutkeun garis ti indung atawa kaunganten. Oge ti bapa masih kena kahitung buyutna. Hasanuddin
pikeun ngawujudkeun cita-citana nyeun pasukan Tambuh Sangkane nyaeta pasukan anu teu make identitas terus nyerang ka Pakuan. Serangan pasukan Tambuh Sangkane teu sempet asup ka Pakuan lantaran kaburu dihadang ku pasukan Pajajaran di luar gapura dari Pakuan. Sanggeus gagal nyerang Pakuan, pasukan Tambuh Sangkane saterusna nyerang ka Ciranjang, Sumedang jeung Jayagiri. Serangan ngadadak anu eueuh bewara ti anggalna ngakibatkeun gugurna pohaan Ratu Sanghyang jeung pohaan Ratu Sarendet. Ieu kajadian pikeun Pakuan nimbulkeun kahariwang anu kacida lantaran dina kaayaan tentrem teu gugur teu angin ujug-ujug aya musibah anu pohara. Dina tahun 1543 Masehi, Sang Ratu Dewata tilar dunia, Ratu Pakuan diganti ku anakna Ratu Sakti. Tabeat jeung watak Ratu Sakti lamun dibandingkeun jeung bapana atawa akina jauh tanah ka langit, eueuh pulunganeunana keur beungis teh kacida salakahna. Jauh kana bakti ka kolot, komo deui ka nagara, teu boga etika, istuning kumaha karep manehna, boro-boro mikir ke nagara, hirupna ngan ukur ngalajur nafsu jeung teu boga kaera. Ku geus rusakna moral, masalah nu dianggap tabu zaman harita kumanehna mah dirempak. Wanoja rada hulanjar, nyaeta wanoja nu geus boga tunangan oge dikawin. Malah nepikeun ka ngawin randa urut bapana. Waktu kaayaan Pakuan keur kacida genting akibat kalakuan Ratu Sakti anu kacida mahiwalna, kabeneran Panembahan Hasanuddin keur ngerahkeun pasukan ka Pasuruan ngabantuan Sultan Trenggono. Lamun seug Hasanuddin nyahoeun jeung pasukanna aya di tempat, jiga nama bisa ngabalukarkeun musibah nu beurat pikeun Pakuan. Sakabeh pangagung negara geus ngarasa kabalahan. Purohita geus teu sanggup ngelingan pikeun nyalametkeun Pakuan. Antukna Ratu Sakti dipaksa diturunkeun tina tahtana. Saterusna Ratu Pakuan diganti ku anakna Prabu Nilakendra. Lalampahan Ratu Sakti lamun dititenan jiga nama aya patula patalina jeung carita rakyat Sang Kuryang Kaberangan nu dijadikeun sasakala di Tatar Sunda. Sabab pujangga di Sunda mah sok nyieun carita atawa lagu nyoko tema tina kalakuan Pramenak. Dina babad Pajajaran diterangkeun yen Prabu Siliwangi teh boga garwa jumlahna aya 150 hiji urang. Cek congahna lamun salah saurang dikilir 2 poe meureun kana tepungna deui teh nungguan sataun. Jiga nama carita babad Pajajaran teh aya benerna. Sabab cek Tom Pierce bangsa Portugis anu kungsi datang ka Pakuan dina catatanana nyebutkeun yen si Baduga teh boga garwa 1000 meureun bakat kuloba hese ngitungna. Da memang waktu harita mah minangka tanda satia jeung kaakuran teh umasrahkeun putri anak sorangan atawa dulur ka pangaulaan. Jeung dina intrik politik dikenalian raja daerah diantarana ku jalan tepung jodoh. Jadi reana pamajikan teh bisa disebutkeun tanda keagungan. Kulantaran kitu kahati pisan ayana lampah serong anak raja kaseli raja anu masih murah keneh. Cek Saleh Dana Sasmita, waktu harita kahirupan di karaton bogoh ka indung terek teh geus jadi mode. Contoh sajen lagu Ayang-Ayanggung anu masih sok dilagukeun utamana ku murid-murid SD nepi ka tahun 70-an. Seperti kieu laguna. Ayang-ayanggung gulungna rame menaki mastanu nu jadi wadana jeung saterusna. Nyindiran Tanuwijaya anu ngadegkeun kota Bogor. Manehna urang pribumi jadi anak emas walanda. Eta lagu teh geusina persis ngagambarkeun lalampahan hirup Tanuwijaya disaprak jadi letnan nepi ka dipiceuna ka Afrika Kidul. Nilakendra jadi raja dina kaayaan riweuh jeung pinuh kahriwang. Pajajaran dilingkung ku musuh. Di belah wetan aya Demak, di belah kaler Cirebon, jeung belah kulon aya Banten anu terus ngadodoho. Sunda Kalapa anu jadi andalan kahirupan geus lapur teu bisa kacekel deui.
Akhirnya Nila Kendra jadi raja anu samar polah samar cabak, kieu salah itu salah. Usaha nanjir ke negara nu tinggal sesa hese ngawaragadana lantaran geus kalengitan sumber kahirupan. Palabuhan anu nyesa ngan ukur Cimanuk. Kaayaan Pakuan geus walurat pisan. Anu tadina puseur dayeuh Tatar Sunda harita mah jadi tempat pengungsian raja-raja daerah anu kadese serangan gabungan Cirebon Demak. Prabu Nila Kendra satekah pola neangan jalan pikeun mertahankeun Pakuan, tapi woleh jika panggih manehna teu kuat nyahareupan kanyataan. Antukna usaha anu dilaksanakeun menta kekuatan gaib ku jalan upacara tantrayana. Nyata upacara ritual maca mantra-mantra nepi ka teu inget poho kana diri. Upacara tantrayana biasana dimimitian ku barang dahar kadaharan ngareunah jeung minum arak. Maksudna supaya lebih gancang kana poho diri atau mabok. Manehna percaya pisan kana hal-hal gaib, kekuatan jimat, barang-barang nu dikaramatkeun pikeun nolak balai. Atuh puguh we usaha Nila Kendra jeung para pangagung negara pikeun nanjirkeun deui Pakuan teh ibarat ngajual bulan ku asiwung. Waktu negara nyahareupan ancaman serangan musuh jeung rakyat geus mimiti sangsara kalaparan di mana-mana, Nila Kendra masih keneh teu mirosea kekuatan Pakuan. Manehna ngadon nyieun balai anyar anu agreng jeung nyieun umul-umul karamat. Maksudna pikeun nyingsieunan musuh. Pasukan Tambu Sangkane anu leuwih tohaga tibatan serangan kahiji datang deui ngarurup Pakuan. Pasukan Tambu Sangkane teu sieun ku umul-umul karamat, terus-terusan ngarurup Pakuan. Nila Kendra teu bola kaya, manehna beunggas harepan. Cek pikirna Pakuan geus teu bisa dipertahankeun deui, anu akhirna kabur nyalametkeun diri ninggalkeun karaton. Sedengkeun Pakuan dititipkeun ka para senapati kerajaan. Disaprak indit ninggalkeun Pakuan, nasib Nila Kendra teu kapaluruh deui. Ngan nurutkeun panyawangan para ahli sajarah, Nila Kendra kabur kaleuweung dina kaayaan sangsara nepikeun ka akhir hirupna. Pakuan nu ditinggalkeun ku usaha satekah polah para senapati jeung pasukan anu masih aya bisa diselametkeun. Benteng dayeuh Pakuan nu tohaga hese pisan ditembus lantaran sakurilingna parit lungkawing nu dijieun waktu zaman Sri Baduga. Dayeuh Pakuan anu dipihormat jeung jadi simbol kareueus urang Sunda waktu harita mah jika geus nepi ka tungtung riwayat. Raja anu ngadeg geus eueuh di tempat, sedengkeun budaya zaman harita eksisna hiji bangsa ku ayana raja. Leungitna raja bisa disaruakeun jeung leungitna identitas bisa dibayangkeun kumaha sedih peurihna pangeussi Pakuan harita. Sok sanajan Pakuan masih keneh bisa dipertahankeun, rasa hariwang teu bisa leungit lantaran dina waktu ka waktu peperangan teu bisa disinglar. Sedengkeun sumber kahirupan geus hese ditarekahan. Pangeussi Pakuan geus ngarasa heureut lengkah jeung pinuh ku kasieun, teu gampang milih jalan pikeun nuluykeun kahirupan. Tetap di Pakuan atawa ngungsi ka tempat sejen. Teu salah panyawangan Surawi Sesa boga pirasat yen Pakuan bakal rungkad. Pangeussi dayeuh Pakuan ngan ukur bisa neger-neger sorangan di jero jeung di luar dayeuh saperti geus beda alam. Samemeh datang di serangan, loba pangeussi Pakuan anu indit ngungsi di antarana kapakidulan nyarieun deui kampung anyar di wewengkon Cisolok jeung Bayah. Sanajan hatena mah teu werat ninggalkeun Banjar Karang Pamidangan, tapi pikeun kasalamatan diri jeung kulawarga teu boga pilihan lain salian tinyingkahan Pakuan nyalametkeun diri sewang-sewangan. Raga Mulya Surya Kancana, Raja Pajajaran anu pamungkas, oge ngadegna teu di Pakuan, tapi di pangungsian di suku Gunung Pulasari, wewengkon Kaduhejo, Kacamatan Menes, Pandeglang. Dina kaayaan prihatin teu make atribut kerajaan, kulantaran kitu manehna disebut Pucuk Umun Panembahan Pulasari.
Palebah dieu rada hese kahartina sabab Pulasari anu dijadikeun dayeuh Pajajaran anyar tempatna ngadeukeutan Kerajaan Surosoan Banten. Jika nama manehna menang uga atawa pituduh atawa dorongan batin yen puseur dayeuh kudu balik deui ka Purbajati atawa titik asal. Memang Pulasari baheulana patilasan sang Aki Tirem jeung tempat ngadegna dayeuh salaka nagara ku Sang Deowarman dina taun 170 Masehi. Sabenerna mah geus hese neangan tohaan anu puruneun teruskeun tahta Pajajaran ngan tinggal Raga Mulia sorangan anu masih keneh daekeun diadegkeun jadi raja. Sanggeusna Panembahan Yusuf jadi raja nuluikeun bapana di Surosoan, manehna terang-terangan hayang ngabersihkeun Pakuan, geus 2 kali gagal ngalurug Pakuan. Pikeun ngawujudkeun hasratna, manehna nyiapkeun pasukan Tohaga jeung minta bantuan Kerajaan Cirebon. Dina tahun 1501 dina tahun 1501 Saka atawa tahun 1578 Masehi, Panembahan Yusuf bener-bener ngelaksanakeun ambisina ngarurug Pakuan. Pakuan nu geus 12 tahun ditinggalkeun ku Nila Kendra masih keneh bisa ngadeg, tapi pangeusina geus beda jeung samemehna. Pakuan harita ngan dieusi utamana ku pasukan anu boga pancen ngajaga karaton di Pakuan nu jadi simbol Pajajaran turun-temurun. Nurutkeun sajarah, Banten bisa nembus benteng Pakuan lantaran ayana laku hianat dulurna Ki Jongjo pangawal Panembahan Yusuf. Nu kabeneran boga tugas ngajaga gapura benteng Pakuan. Manehna ngalakukeun kitu lantaran ngarasa nyeri hate teu naek pangkat. Akibatna pasukan Banten bisa asup ka jero dayeuh. Wallahu alam, ieu katerangan teh bisa bener bisa henteu. Nganu jelas kejadian eta nggambarkeun kumaha kuat jeung tohagana benteng Pakuan. Pasukan anu boga pancen ngajaga Pakuan jadi kalang kabut lantaran musuh nu disanghareupan bener-bener teu saimbang. Atribut kerajaan buru-buru disalametkeun ku Jaya Perkasa jeung pasukana ka Sumedang Larang. Sedengkeun sesa pasukan mertahankeun titipan karaton nepi ka ajalna. Sakabeh pangeusi Pakuan dibinasakeun, malah karaton oge diduruk nepi ka eueuh sesana. Jika nama Panembahan Yusuf teh ambek kapegung, tadina boga harepan waktu balik bisa mawa atribut kerajaan anu bisa dipake pikeun bukti ahli waris Pajajaran. Anu nyesa di Pakuan ngan tinggal palangka Sriman Sriwacana, nyata batu tempat diuk waktu ngadeg atawa dilantik jadi raja. Batu eta teh disebut oge batu gilang, ukuranana 200 kali 160 kali 20 cm. Diboyong ka Surosoan Banten. Sanggeusna rengse numpurkeun Pakuan, pasukan Panembahan Yusuf saterusna ka Pulasari narajang Raga Mulia Surya Kancana. Sakabeh pangeusi dayeuh anyar Pulasari binasa eueuh nyesa. Nurutkeun Pustaka Nusantara anu katilu jeung Kertabumi nu dicantumkeun dina sajarah Bogor, Pajajaran leungit dina tanggal 11 bagian Caang Bulan Wesaka tahun 1501 Saka, kira-kira tanggal 8 Mei 1578. Manghanjakalkeun Pakuan nu boga sajarah panjang ditumpur ledeskeun ku Panembahan Yusuf. Padahal di Tatar Sunda mah Pakuan teh dayeuh nu boga umur pangpanjangna. Lamun dihitung-hitung ti mimiti diadegkeun ku Tarusbawa dina abad ka-7 nepikeun akhir riwayatna kurang leuwih geus 8 abad. Komo lamun inget kana katerangan catatan Tompis waktu datang ngadeuheus ka Sri Baduga di Pakuan, nyebutkeun yen bangunan utama karaton teh make tihangkai nu jumlahna aya 330. Gedena sagede gentong anggur, jangkungna kira-kira 5 patong atawa 8 meter. Jigana anu disebut bangunan utama teh 5 karaton ngajajar teh nu dibere ngaran Sri Bima, Punta, Narayana, Madura jeung Suradipati. Lamun nilik Panembahan Yusuf nu keukeuh hayang jadi ahli waris langsung Pajajaran
Lamun nilik Panembahan Yusuf nu kekehayang jadi ahli waris langsung Pajajaran jeung cara perang nu eueuh ras-rasan asa jauh ti adat Sunda nu silih asah, silih asih, silih asuh jeung miheulakeun babadamian. Komo deui lamun ditempo tina ajaran Islam mah anu ngutamakeun silaturahmi eueuh pisan mernahna. Padahal anu diperangan teh lain batur, tapi masih keneh dulur sorangan. Sumedang Larang ahli waris Pajajaran. Pikeun nyalametkeun atribut kerajaan, opat Kandagalan teh panglima atawa senapati jeung pasukana meuntas ka kerajaan Sumedang Larang. Nu kungsi kacatetina sajarah yen pasukan nu meuntas ka Sumedang Larang teh ngan ngaran Kandagalan teh na wungkul, nyaeta Sanghyang Hawu alias Mbah Jaya Perkasa, Batara Adipati Wiradijaya alias Mbah Nangenan, Sanghyang Kondang Hapa jeung Batara Pancarbuana alias Mbah Terong Pewok. Eta Kandagalan teh kabehanana dilanceuk. Kandagalan teh anu meuntas ka Sumedang Larang lain ngan saukur hijrah, tapi boga maksud pikeun ngadegkeun deui karajaan ngaganti Pakuan. Dipilihna kerajaan Islam Sumedang Larang keur neruskeun Pajajaran geus suntag lantaran Rajana Prabu Gesan Ulun masih rundayan Sri Baduga keneh. Kujaminan opat Kandagalan teh jeung ngalantikna make atribut kerajaan Pajajaran Gesan Ulun disatujuan ku 44 raja daerah jadi Narendra neruskeun atawa jadi ahli waris Pajajaran anu wewengkonna sakabeh urut Pajajaran minus Banten jeung Cirebon. Runtagna Pakuan nu jadi deuyeuh Pajajaran pikeun urang Sunda mah mangrupakeun musibah anu kacida gedena. Pajajaran bener-bener leungit teu ninggalkeun nanaon salian tingarana nu geus seungit sumbar kasakuliah tatar Sunda. Nagri Sunda Pajajaran teu bisa ngadeg deui, saterusna ngan ukur bisa hirup dina hate jeung dina lamunan ngumpul. Masyarakat Sunda zaman harita umumna teu narima leungitan Pajajaran. Nepikeun para pujangga oge dinu karyana loba nu ngumandangkeun asa geus deukeut ka Pajajaran ceuk Galindeng Cianjuran, tapi jauh keneh ka Pakuan ceuk Galindeng Panindeungan. Lantaran keukeuh teu narima ngarandapan kalengitan nagri, akhirna ngubaran sorangan majarkeun teh cenah Pajajaran mah lain leungit tapi nyahiang atawa film engke oge dina hiji waktu bakal ngadeg deui. Kitu ceuk carita kolot-kolot anu geus patali batin jeung Pajajaran. Nineungna ka Pajajaran nepikeun ka taun 80-an mah masih keneh sok dilagukeun. Sairna kieu Pangrango nu ngadadago burung gede nu mapende ngajak mulang ka Pajajaran. Kitu Galindeng mah teh mani nyecep kena hate ngahudang lamunan zaman baheula Pakuan nu geus tumpur Pajajaran nungan karingaran. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur runtagna Pajajaran bagian kadua taman. Kirang langkungna simkuring nyuhunkeun dihapunten. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.